Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus menghibur dengan stand up komedi Sunda di channel MKC TV. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dieu Ki Kampak rek nyaritakeun anu bebedil. Nu bebedil asruk-asrukan datangna ka wilayah anu deket jeung Sukabumi di dinya nya. Di wilayah Cianjur manehna nya. Manehna bebedil tiluan. Kusabab meureun angin haliwukan geus rada poek manehna teu sadar. Eta ningali naon Ki? Kan merongnya ningali naon Ki? Ai sugan teh eta teh ucing. Ai hug teh ningali eta teh ucing gede. Manehna lumpat kocar-kacir diadu jeung baturna jebret. Sia ningali naon? Ningali ucing gede. Tah anu ieu mah lumpatnya sasah, anu hiji mah santai. Ah, bohong si manuk kieu dipercaya. Manehna ningali deui hayam cangehgar nu diudag rupa lindek jinak-jinak merpati diudag teu beunang. Eta hayam cangehgar dibedil teu beunang siga nu linduk diudag-udag. Luncat kan udahan diudag terus. Luncat deui terus siga nu geus linduk lelempangan diudag deui terus nepikeun ka laut kidul eta hayam. Di laut kidul eta hayam beunang-beunangna di nu naon. Si hayam teh ngajleng ka nu laut set asup ka nu ieu kanu guha di nu lawangna teh. Nyamplet sup eta manehna teu sadar da jelema geus teh eling atuh nya. Geus karasukan luncat keneh wae dicokot di dinya beunang. Ai begitu sadar teh di mana? Hayam teh beunang ai di tempo teh di mana ieu nya? Cek tukang anu nguseup teh di dinya, "Mang keur naon?" "Ieu ngudag hayam." "Tah beunang hayamna beunang, ai ujang ti mana?" "Abdi teh ngudag hayam teh Pak di Cianjur." "Ieu di mana?" "Ieu Sukabumi laut kidul." "Buset nepi ka dieu?" "Heueuh da Pak, abdi banding ku teu eling. Larasaan teh deukeut." "Buset ngudag hayam nepikeun ka laut kidul." Beunang tapi eta hayam teu sia-sia. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.